Arek ngomong naon, gini neng dibawa ka dieu. Ieu neng, arek bobogohan di dieu teh. Bobogohan. Heeh. Tengah modal pisan atuh bobogohan maka restoran. Kan neng ke tahu ada nganggur. Buka duit. Oh, jadi selama itu di tukang aing teh selingkuh. Geser. Lampir, nyane bobogohan jeung si Aji geus sabaraha bulan, sabaraha tahun. Atuh geus lila, ari dewek sih sahana si Aji. Atuh aing mah geus lila ka bogoh pertamana si Aji. Sing teu percaya mah tanya ta ka si Aji. Bener teh Aji? Bener. Oh, berarti selama ieu nyane ngabohongan aing. Nyane na ongkoh dasar keganjenan namun keganjenan. La ilaha illallah. Ampura. La ilaha illallah. Nah. Si Aji keur goroyok awewe itu. Naonnya? Iya. Samberan. Ya. La ilaha illallah. Oh, Bob. Iya guna si Aji geuning. Oh, geuning diparebut tinggi kumaha ieu nya? Masalah ieu. Masalahna naon ieu masalahna? Biasa aing diparebutkeun ku awewe deh. Naon sia selingkuh. Bener, aing nu jadi korbanna. Aduh, Suraji banget kos kieu selingkuh. Heeh. Orang ganteng hauna. Bantuan aing mereskeun ieu deh, aing mah ripuh deh. La ilaha illallah. Aing boga solusina je nyanan. Heeh, bener. Awe Nah. aing hiji, Nah, gitu bener. antu kosong. Kita menelin solusi mempeng. Ih, si catum teh. Daripada jeung sia main gitu. Teh uang ka itu benam teh jeung itu benam. Ayo.